Ya Rasulullah salamun alik. Baheula di dieu jeung di saantero Jawa Barat mah sok ngayakeun bubur suro. Bubur suro teh bubur tiis teu diuyahan. Emang nu manteg teu diuyahan kunaon? Ngeling-eling mengenang masa taruruna rombongan umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Setelah angkleng-angklengan cek sakaol 150 poe, cek sakaol 40 poe, maka perbekalan di kapal teh hampir beak. Nantak dikumpulkeun ku Kangjeng Nabi Nuh, dihiji-hijikeun kacang tanah, kacang kedelai, perkacangan we. Perkacangan dikumpul-kumpulkeun, berikut aya beas-beas etik cek Kangjeng Nabi Nuh, urang pasak sesana bersyukur ka Gusti Allah salamet. Aju dibubur lantaran jelemana lobaan ai ieuna saeutik mun disangu bae moal kabagian. Mantak dibubur. Ingat kolot baheula lamun meuli kadu hiji atawa dua ai jelemana indung bapa anak ijo. Lobaan moal kabagian dioblang. Minimal ngambeseungitna. Pisan kolot baheula. Jadi lain ngahaja-haja ngoblang lain. Lain ngahaja-haja ngoblang tapi teu kabagian. Geus atuh dioblang, ngaju nyangu ketan. Geus ketan sagede peureub coel kana oblang. Bebejana mah ngadahar kadu bae. Ada hal ketan, eta ngoblang. Iki dikumpulkeun ku Kangjeng Nabi Nuh tanggal 10 Muharram. Nah, barang dek diuyahan, uyah beak. Jadi eueuh uyah. Geus cek Kangjeng Nabi Nuh atuh uyah bang geus teu kudu diuyahan. Jadi karena bubur teu make uyah disebut bubur tiis. Ditaruturkeun ku kolot urang baheula nyeun bubur tiis. Kuari lamun dituturkeun ngemblek hujan. Sanu beukeun bubur tiis. Di hayaman ge hayam rada kurang marah. Dibawagan, dikurupukan, di hayaman. Wah, tetap marah keneh bae. Oloan. Jadi tetap kuari ngabubur mangabubur ngan tendenan uyah di sisi. Bubur tiis ngan sadiaan uyah. Besi butuh uyah. Malah mah lain uyah bae daging. Daging hayam, gepuk dedinya di sisi na, kemudian abon, kornet. Jadi lain bubur tiis kuari mah mengenang masalah lah. Eta mah patali jeung beteung. Patali jeung beteung mah geus teu kudu dititahan. Meme asup ka majelis ge ngabubur heula. Ngawuduk heula, nya di imah ngawuduk di dieu ngawuduk. Emang tarolol kabeh ge. Urusan beteung mah teu kudu dititahan. Geus.
urang urusan beteng mah nyarah. Cuman ieu mah dikondisikeun sote mengenang baheula bersyukur disalametkeun ku Gusti Allah. Atuh mantak naon urang ge tapaul ngaranna. Ngabuburah sugan we jeung mudah-mudahan disalametkeun. Dedengean teh lain di Aceh bae tsunami di Garut. Sakitu daerah pagunungan wayah tsunami mah tsunami bae diberitakeun manupaena 37 padahal mah ambalaya ratusan bae wayah tsunami mah tsunami bae ulah boga pikiran aing mah moal di dieu mah cek eta deuk tsunami di mana kobo di dieu deket ka laut. Jadi maka laut deket, ka Tanjung Pasir deket, kadu Bladi itu nu paranti ente meuleum lauk teh naon karang-karana. Tuh, sia mah nyaraho bae kan. Nu mantak nyaho kula di dieu meuleum lauk lantaran tukang laukna neangan alamat nu teu mayar ka kula. Aya barang di deuleu Haji Pedi sial. Meuleum lauk teu mayar. Aduh geger bentung-tung nama gara-gara da eta aduh ai barang dahar teu boga duit ulah sok ngaja aja meuli teri bae tuh di warung ulah sok aju meuli kakap merah bentung-tung nama salembur nyahoeun kabeh horeng barang ditaliti lain lauk bae nanaon ge tilok mayar nya mah tah nganu paling penting nama puasa. Kangjeng Nabi cak Kangjeng mun kula umur datang ka taun hareup kula deuk puasa dina tanggal 9 jadi Tasu'a ngan haju Kangjeng teu aya umur ngan kungsi erek berarti seakan-akan perintah. Mantak wayahna kanu kolot be nu kolot anu geus moal datang ka taun hareup. Rasaan teh geus moal datang. Beusi teu datang deui. Da iyalah puasa 2 poe. Tasu'a jeung Asyura. Senin Tasu'a, Asyura. Bulan 10 Salasa Asyura. Magribna ngabubur terserah ente tah gitu sunah ya cek nu kolot teh aing mah geus kolot budak teu kuat aing mah puasa sia mumpung ngora aing mah geus kolot geus aing mah Allah ge nyahoeun ka aing mah teu kuateun sia bae nu ngora ayo geura paruasa nu kolot cek nu ngora aing mah panjang keneh umur heuy lalakonna panjang keneh taun hareup gaya keneh rarasaan mah kitu keneh taun berikutna etan rek ninggalkeun dunia tungtung nama nu kolot nyedekeun ka nu ngora nu ngoranya deken kanu kolot eueuh nu puasa terjadilah tsunami urang mah kitu tah lamun urusan ibadah padahal pisor gaeun urang nyedekeun ka batur nu sok kadeuleu sok bae jajaran awal jajaran kadua jajaran awal eta teh gede jasa ganjaranna komo ti imam belah katuhu nomor hiji tangis terus ke belah kenca jajaran kedua dan selanjutnya eta mah geus kolot ge lamun dihareup aya nu ompong ronggang tah lainnya na gegeraan ayo sarajeng los ade ka sorga mah sia ieu mah ka neraka ge kajeun sarajeng kitu tah eta perwatakan urang heran eta masyaallah mun berkat mah Kadang-kadang aing nu ngabagina, aing nu ngabagina. Ayo horeng teu dibagikeun.
tak urang kok sekarang itu. Jadi henteu urang tampil tiheula. Ulah suka manggakeun batur hayu. Urusan sorga. Urang teh mernah-mernahkeun awak urang jang kepentingan urang di akhirat. Pernah-pernahkeun ku urang. Lamun urang berangkat ke masjid keur mernahkeun ka sorga. Berangkat ka mushola keur mernahkeun awak di ka sorgakeun. Ka pengajian mernahkeun awak di ka sorgakeun. Hayang tiheula ka sorgana di majlis. Hayang rada panderi di luar. Hayang anggel ka sorgana handapeun tangkal Ambon. Ka sorga mah ka sorga angel. Ya pernah merahkeun diri. Urang teh pernah merahkeun diri kumaha urang. Hakikatna keur ngajembat teh kuari. Buru-buru menuju surga Allah. Geus lamun aya jelema keur aya di anu sok dipencetan teh kieu anu nyanyi naon kadang-kadang. Naon kada? Dinu hajat teh heran nyaho kabeh. Masya Allah. Masya Allah. Nu teu kudu dikayahokeun nyaho kabeh. Ja osok meureun. Tah. Eta lamun urang ngadaengkeun organ tunggal berarti keur mernahkeun diri keur nyisian ka neraka. Nyisian tinggal ngagujubar doang kebote akan nyisian beta di sisi walungan nyisian ngaran sisi sawah. Kebal-kebal ka sawah. Kebal teh sisi nu bogana ge pisan nungtung da kapangi ku nu bogana mah ieu nyisian doang jak jana teh. Eta bahasa kolot baheula nyisian. Hah, budak bari teh nyaho. Nyisian sisi sawah, sawahna keur meujeunna reuneuh. Reuneuh tah eta nyisian ngaranna di sisi galengan sret sebab naon kitu ngaranna limbung bagus. Bae nu bogana. Kebo dikategahkeun. Eta nyisian nengahan tungtungna. Nah ieu ge urang ngadengkeun organ tunggal keur nyisian. Nah, lamun kebenaran aya keliningan, jaipongan, geus rada ngagujubar. Komo haji mabok, bayan koprok, eta ngojay tah mah. Ngojay. Tah eta kos karar itu. Jadi pernah kan diri urang, sorga, neraka kumaha urang. Kredit keur ngojay. Sakitu korupsi mah komo tamat mali. Dailah Muharram urang puasa babarengan isu. Puasa Tasua, Salasa, puasa Asyura, kemudian ngaranna lebaran yati. Urang boga duit 10 juta ulah diengkekeun, buagikeun kabeh ka yatim. Beres. Boga 50 juta bagikeun kabeh ka yatim. Aju urang ngalamun deui. Boga duit boro-boro 50 juta di ka yatim keun. Boga duit 100.000 bae mere yatim mangan 1.000. 1.000, Masya Allah. Boga 1 juta paling jago 100.000. Eta dek ka sorga. Hayang ka sorga ku 100.000. Ieu jelema berjamaah jeung Amrin bin As di Mesir. Kemudian turun berjamaah subuh dina tanggal 10. Kapanggih jeung tukang menta-menta awewe. Cak cenah teh kula jelema susah mangkaning boga yatim. Nyana ruga-ruga emang jelema susah deui tah. Si lalaki nu berjamaah teh susah. Cak cenah ke tungguan kula teu boga naon ngan boga baju bae samping doang ieu.
tuturkeun datang ka imah dibuka nyana make celana pendek doang sakitu langsung geunana ge atuh melalui balik lawang cak baheula mah di balik lawang tah sebab mun kaluar nyana kadele aurat jalan langsung teh awewe alhamdulillah ya rabbil alamin didoakeun mudah-mudahan dibere kajembaran ku Gusti Allah sebab kula bisa ngahirupan anak kula nu yatim dijual ku kula pake dahar geus langsung menyana di imah peuting sare ngimpi barang ngimpi kapanggih jeung jelema anu hese tandingna irungna mancung bibirna beureuh matana bureuleuh bulu matana benting pipina ngadaun seureum gadona endog sapoto ya Allah panu di imah ente mah endog hijian gelis sih Masya Allah di samping gelis teh ya Allah nya gelisnya sengit nu di imah mah jeung kadal hampir akur sengit ya nu di imah mah urang ngadeukeutan nyana jur ada lain deui ambeuna boga azam endek ge jadi henteu teh lah nyana nyamperkeun deui belu urang nah ieu mah sengit Masya Allah haju nyana senyum dibere senyum ku urang Karawang bae sahektar beak eta ku urang Karawang bae hektaran beak mobil beak sawah beak geus beak sawah dipindahkeun ka Karawang geus teu boga nanaon tita balik make kolor doang balik eta dibere senyum ku urang Subang Karawang bebeakan ieu mah Masya Allah gelisnya nanya man anti saha anjeun teh ku gelis-gelis deui jeung ku sengit-sengit deui cak nyana ana zaujatu kaula teh pamajikan anjeun ya Allah pamajikan mah kula heuh cak nyana ke nu ngaran saha ngaran saha ana Asyura cak nyana horenganan ngaranna Siti Asyura kok ieu cenah nyana bisa boga pamajikan sakieu gelisna ieu teh ya nu tadi disodakohkeun samping hiji jaka yatim teh ya tah ieu kula bentukna hudangnya barang hudang teh seungit lom aya kene di kamar seungitna aya kene nu tadi di kamar kadedeulekeun gelisna kadedeulekeun senyum kadedeulekeun wah geuy naon ngaranna seungit sakamar eta teh sakamar pinuh aya ke langsung aya ngadoa Gusti lamun bener eta pamajikan abdi ulah kaluar dipaehkeun Gusti abdi mah paehkeun bae eta kadedeulekeun rindu jasa abdi geus teu hayang deuleu awewe dunia barang geus deuleu eta nu di dunia bangonna teh masyaallah jeung negro masih bagusan negro iku gelis-gelis teuing Masya Allah nyana langsung ngadoa diijabah doana kelepek we pae harita kena senyum pae lagi senyum rame atuh maot di urusan sanggeusna di urusan malam kahiji malam kadua malam katilu aya lah wali Allah ngadoa hayang nyaho ieu mendadak amat maot hayang nyaho nyana ngadoa ka Allah minta dipangbukakeun hijab waliullah sare ngimpi kapanggih jeung eta lalaki keur aya di pelamunan masyaallah serang pelamunan wong Jawa iku mah arep apa ke pelamunan weh pelaminan ge sudah mah mengkonon pelamunan wong Jawa kowe ge kumaha tuh aya di pelaminan ya Allah ditanya
indah-indah ting aya naon iyalah pemajikan kula nu kula selalu rindu menta ka Gusti embung diengkekeun deui diijabah ku Gusti ya Allah sedekah ka emak yatim sedekah ka yatim tanggal 10 keur meujeuhna ditonton ku Gusti Allah ku para malaikat ya Allah ya Rabbi keur ngaji mau ka bitama datang we ka imah neng urang pan boga duit 10 juta urang bikinkeun ka yatim 5 juta yuk nanaon hi kabita ngadenge tante tadi pengajian lah mengaji bae ulah sok bebeja ka pamajikan nek sedekah mah sia teh dekat sorga diulah ku pamajikan sarua jeung ka sorga aing lalu 5 juta geus bagi 2 bae pamajikan ulah ka sorga jeung aing we ka neraka sarua jeung kitu hayu sia je kom kadanan kieu mah neng aya urang boga duit 10 juta aju urang ka yatimkeun kieu 5 juta kabeh ka kabeh geus urang mah teu boga naon ge kadieu tah tungtungna kos kitu teu beres pan bangun heueuh kabeh ka ditu kabeh ngan tungtungna teu geunaheun masyaallah geus saja urang mah teu dahar ge puyang ka pamajikan teh teu sairama puyang masyaallah matak nu hese ge neangan pamajikan sakupu teh engkena sairama mentak dibida pikih tita sakupu ge karyawan ka karyawan guru ka guru santri ka santri petani ka sakupu ngeunaheun engkena neng urang bawa duit 10 juta kan heuh Kak ajun ka yatim kan terserah sabar duit pugu kakaknya teh sabaraha 50 lah ulah 50 lah 7 ulah 5 juta 7 juta orang mau 7 juta ge cukup geus jang kula jang sapira jang dahar 7 jutanya beneran neng bener geus gampang tah mah ka ditu mah ngeunaheun kan kana hate je jembar amat mun aya 2 modal kieu dikawin deui